yang berkah ngaji, obat bingung ngaji, obat susah ngaji, yang mau lagi ngaji. Banyak orang yang ayo lagi berkah ngaji. Abdi balik lagi, aku tuh bilang si Ece tak ebel. Oh, sorry mau balik. Jawab atuh itu jempel wae. Astagfirullah. Ponok deui. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mengawal salam mugi sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala, amin. Barokah yuswana, barokah kasabna, seueur rizkina, ageung milikna, ageung gagaduhanana. Ya waktos paratos maju ke penting tinggal busana kabir lamun temah dioskeun dauhan Allah ingat sangkok kurang keosan Allah siap. Sasarangan siap tinggali kadi lamun sedemah panangan sim kuring tacan ngepergi maka ulah waka urang dibekeun Allah siap. 1 2 3 geus kedua ampunan ulang ieu mudah-mudahan anu gaduh penyewat nafsi damangina kene kata lakah diaminan bawa teh harun apa dah singgalan sadayana amin. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa fa'alnaha wa Sulaiman Daud Zabur alaihi salam. Mangkana haya wa yahikul qawlu ala kafirin Allahumma ftah lana wa baina qawmina wa anta khairul fatihin. Rabbi ansilna musalan mubarakan wa anta khairul musilin. Wa qala fil apa aminan kan sing ikhlas sing lagu sadayana Allahumma yassir rizqi wa sir amwali li sadi ibadati wa li sirati ila Makkah wal Madinah. Wa sirri wa yupri istiqamati fi qaryati wa safili makhluqati ajmain. Wa sawada fil audari Musa alaihi salam wa li qulubihim kama indahajri Daud alaihi salam. Wa innahu la yantiquna illa bi qudrati la jalla sana Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an dunya wa fahman wasi'an ya kashifa muskilati an masih wa khuyya ijibani an wujuhi hadhihi al-ma'ani ila fi masail wa hafadni anil khata'i wa dhalal anta muwaffiqu li amri wa anta ya allamal ghuyub walhamdulillahi rabbil alamin. Anu puji kuring dihormati bersama pengatur lampu pada acara garis pendek master of ceremony garis miring MC. Anu puji kuring dihormati bersama ketua pelaksana acara Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kali rentengan sadayana. Anu puji kuring dihormati bila para kiai para jenengan para satya luar satya dan usami hadir di tempat kami puji kuring dihormati sadayana aparatur pemerintahan binaan wilayah ila atau wilayah tikawit atasan dugikeun ka bawahan tikawit bawahan dugikeun ka atasan Bapak RT na aya RW na aya
kepala desa aya, RT na aya, RW na aya, kepala desa na aya, camat na aya, eteh di imahna sok jadi wae dikirna maksud nama mudah-mudahan segenap aparatur pemerintahan sing panjang suatu barokah. Amin. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah tinggali kurang kali dubikeun kasepuh mangkung sadayana. Mudah-mudahan anu sami hadir di tempat Allah Subhanahu wa taala sing tiasa dikempalkeun dijaga di yaumil akhir buktos kali syukurna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Ada suatu pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang maka tak cinta gitu bulak balik. Abirek naros ka emak-emak cinta teu ka abdi. Astagfirullah. Meni jujur. Saha cenah ieu teh masyaallah tabarakallah sing kuring teh cari ngan paeun salena teh sanes salena pangkeun bisi kuring. Ai kapungkur mah nuju ali teh sing kuring dari sebat teh a apa sajengan naon cenah a teh ajengan ali pada kapungkur sing kuring nuju ali kan tos giringan pindah tika Kabupaten Sumedang. Alhamdulillah juara kahiji alhamdulillah. Tos giringan angkat di provinsi Jawa Barat alhamdulillah juara kahiji di wae tina peserta 50 udah nu teu hadir teh 49 urang. Abdi we sorangan cenah. Tah ayeuna mah ditambahan ku jamaah teh jadi AAPB. Naon cenah AAPB teh ajengan Agung Penek Busekor. Maka tadi pas kalangkung ayeuna hari ustaz sing kuring cenah ustaz teh meuni penek. Ka ustaz mah ulah nyebut penek tapi kurang jam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah sadaya sing kuring bari ngacaprak payun sadayana. Urang sasalana sholawatan. Mudah-mudahan sababiana kawasan sholawat hiji anu tani sing dibarokahkeun tanina amin. Dicalan sing dibarokahkeun dicalanana. Maka sabna bagi sing dibarokahkeun ku Allah. Maka dina para putra putri putu mantu urang sadaya sing disoleh-solehkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik berarti eta kelekna bau. Angkat ke bener saya nyesol. Tahu salam di bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Si kurang tes heula ieu supados seragam supados serempak sadayana kurang tes bangki.
Urang dia cukup urang dia urang terserah. Hiji dua tilu sholatullah. Orang payun di sadayana 1, 2, 3 sholatullah. Lawan sabotna pangcaket tengah panggung pangkat lorekan. Lo serius dari si pang jawabkeun ku sadayana. Tarikot bojong kaso ka pasar nguluran catan begi kolong begi ngaco para sholat para sholat Salawema 25 mobil sedan cetna hejo awewe zaman ayeuna bisa dan teu bisa aya dulu aya urang rekek babarengan hiji ari diuna dibeukeun make baju kawas lebat make calak nama raket dahayang katenyok Allah luput Allahumma shalli wa sallim wa barik Allahumma shalli wa sallim wa barik Al-Fatihah. Bang sabda sadaya pilih dari masyarakat teras kanu patuangan kanu tuhur kanu sampean dugikeun kana rongejeunna alitan ehona sakrita salawat kali salam nabi tetap dikocorkeun ka panutan urang sadaya buktosna sayyiduna wa maulana Muhammad Bila kepala keluarga kepala sahabat nanti dugikeun ka seluruh pengikutna mudah-mudahan singkal berkurang sadayana amin ya Allah ya Rabbal Ibu bapak hadirin wal hadirat urang sadaya kampung di tempat teh kalawan takdirna Allah Subhanahu wa taala teu aya sanes nu kahijina urang teh sejak pangaos pengajian apa pangaosan jadi urang teh bade jadi ulah sawareh ngaji sawareh ngaos tungtung tangtung nama jadi ngajiaos jadi guru akur pampang nama urang teh bade silatur namun sim kuring bade nganuakeun heula ka sadaya jamaah nu hadir wios aminan acan ya Allah ya Rabbana ya Karim mugi ieu jamaah nu hadir teisna teu pamanggetan urang kali teu sempurna ya Allah acan mugi panjang yuswana sehat salirana serizkina sudah minta awet wae atuh ya jadi kieu abdi teh ibarat dalang nu hadir teh ibarat awokna ari awok kumaha ceuk dalang jadi amina teh kieu amin siap sakali deui doakeun ya ya Allah ya Rabbana ya Karim mugi jamal nu hadir teh isina teh pamanggetna mugi ya Allah sing panjang
Yuswana sehat salilana serizkina. Alhamdulillah. Jadi pada inti nama orang teh balik ngaji, nggak Hayong barokah hayong. Kau bilang orang teh kudu ngaji. Kau jawab ku sadayana, hayang berkah ngaji. Obat bingung, obat susah, obat galau, lagi leungit, kalau lagi leungit kalau tak ngaji, peangan, peangan. Yang kedua ini kudu kuat mental. Salaki terbalik-balik saminggu alhamdulillah. Sesebut. Salaki terbalik-balik menang sabulan gina. Atau ingakal kausan dari kinalilahi. Maka salaki ngadoakeun naon atau ujarna Gusti Allah ya bising salam balikan deui yang berkah ngaji obat bingung obat susah lagi banyak orang dia ayo lagi bakal ngaji abdi balik lagi aku bilang si Ece tak ebel sorry mabari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadau seterusirman salakat barikon dia tuwa ilma sallallahu barikon ila jannah. Barang siapa yang melangkahkan kedua kakinya untuk berkelompok ini, maka Allah akan membukakan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Di kabeh kalau sekalian sadayana hoyong ka surga hoyong. Tos terang jalan teh aja. Pamana jejak jalan ka Jogja ka dieu mah sakaan kabali wetan. Kamana jalan ke surga kan yeung alah yeung ka pangajian ka pangaosan tung aku jeung di Sumedang lamun turun teuing tuntungan ku jeung teu pati geunah. Jadi saya ganjaran yang paling enteng mah iwati pangaosan. Naon ganjaran surga bagian lagi. Kata wis urang dieu mah seur kiai seur ajengan seur santri kata wis di wajah-wajahna ge calon pengeusin surga. Amin. Di wajahna teh mulai bercahaya seperti lampu. Insyaallah. Nah sababna lamun mah ningali dina kitab tafsir Yasin diunyakeun dawuh punduk kieu ciri bidadari surgana Allah Subhanahu wa taala pan urang teh engkel ke surgana Allah neng teh dijadikeun bidadari ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kumaha cara cirina ustaz hiji eta ciri bidadari Allah teh bidadari surgana Allah teh nu kahijina lamun setea mah acaina lungsur ke alam dunia cekil anu pertama cari nu aya di alam dunia bakal tawang sadayana cekil anu kadua cari nu aya di alam dunia bakal amis sadayana cobi akang punten urang akurkeun jeung acai pamajikan urang amis apa pahit menurut hangru aya sengit apa bau oh bener tak bau sih. Rambut tuan druigi sejak angin puting beliung. Di dia pulau Sumatera, jeung pulau Jawa. Ari baham bau sama bodin. Kadang-kadang bau cubluk kecil. Masa paingan salah kita dengan bertahu di sini mah. Naon sababna karacunan kelek pamajikan. Masya Allah, kalau ada awe ini itu ada. Gusti ya Allah ya Rabbana kami ece meser minyak sengit namina kasabalangka enjing saya di Senin ini ibu emak ini sadayana meser minyak namina kasabalangka eta kasabalangka di amalna malam Selasa kurang lebih jam 8
disemprotkeun tinggal kali ku sadayana ieu insyaallah salaki urang bakal nempel terus ka urang sadayana sabab dia make sholawat jeung doa jeung sadayana. Sangat ayeuna minyakna geus kitu bukakeun wadahna geus ditingali geus dibacaan doa geus dibacaan semprotkeun ku eteh kuning ku sadayana. Semprot kumaha carana? Alhamdulillah salaki eteh asup ka kamar langsung ceger hari kakek. Dan berbantu. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Insyaallah da urang di rumah rajaban 10 tahun kira-kira urang beres rajaban teh teu aya peningkatanna. Lalu minimal atuh peningkatan teh kieu beres rajaban kaifiah urang anu kamina amun janten sae tilu sae langkung sae minimal amun ngalampung teh dongkokeun kudu kurang sae kieu hareupeun salat urang kieu. Osok ka. Astagfirullahaladzim. Dia tinggal kieu. Salaki ke cicing di kursi eteh ngalampungkeun. Bade dilaksanakeun mah. Astagfirullah. Beres rajaban laksanakeun ieu mah kumaha salaki ke cicing kursi nonton TV eteh ngalampung prepet ditu. Teu salaki teh euy kenapa buat suap. Memang ku salaki jedut. Datang ke anak tinggi juara pembut-but nah enak teh keluarga besar pokok datang Masya Allahumma sholli wa sallim wa barik aya nu kitu aya Gusti Allah ya Allah tungkut dan kieu Pak punten ya punten beres rajaban kumaha tingkah pola urang robah osokna sultanan ka salaki Gusti ya Allah ya banyak kali cenah mama sultanan teh baheula we geus diundang kumpulan sakali-kali aya sultanan satahun sakali tas Idul Fitri eta hampura ti kajauhan caritana we beres Idul Fitri mah ti kajauhan eta hampura pahampurannya teu salah teh sarua lah ini sangge acan geus dokter pasien ye tinggali hei urang Cihambat kada ibu-ibu khusus beres rajaban robah tingkah pola urang sadayana minimal aturan teh sabulan sakali teh dina 3 bulan sakali banget bahasa banget ini tadi ustaz mah diarangkeun we kayak iklan kurang mah haji teh bar bubar terus kurang Cihampal mah bar ho ngarajang kurang Sumedang mah cingho cicing kene geus poho Masya Allah kabar hei halo mi halo ibu halo ibu mana ibu mana nu geus salat mana parawan hei perawan tua Gusti Allah ya banak ya minimal 3 bulan sakali dina sabulan sakali nih kumaha ya minta hampura datang teh poe Jumaah sayobikeun raksukanana gamisna sorbana pokokna geus sayobikeun apa pada Jumatan bade atuh ieu parto sayobi mah anu kali laksana sudah komo mun atuh kitu mah komo teu sakit kitu pake ku salaki ini salaki lagi budak keluar ti imah moal jadi nuturkeun kieu jelek tuturkeun ta salaki kosok apa itu mah dituturkeun salaki astagfirullahaladzim geus dituturkeun baledog salaki aja mun naon ku doa lain ku dipokok Bapak assalamualaikum
setik gawang yang kaliwat apa kan sadar ya naon deui ngapa kita Jumatan teh atuh teh di karena liburan teh sareng masa kedap cenah deui hilap abi teh Agus 5.000 keur naon keur si keropak waktu tunggu hari itu mah cenah bapak kali hilap angsul mah pakai 500 kudu kasahan sulan teh salah kita masya Allah tabarakallah carita ini Jumatan nu jadi salah gijing anak teh balik teh Jumatan ya teh ni ibu ulah wae salat Allah sampai salat datang tina Jumatan ih sampahkeun ku urang sadayana assalamualaikum kita urang tuh berenangnya amal itu berenang tuh sing tarik berenang tuh dan kami imam tadi kan dia cek ustaz itu bakal jadi dalil kayaknya geus kitu kumaha bapak mangga calik kalimah tunggu bapak mangga calik mun kalimah mangga calik ulah bicara ka Jawa sabab di sunana kata ka Jawa jadi terpakat tebuh monggo tapi acan bisa cuak colok bapak mangga calik ayo naon sanes teh ka boleh ka bapak hampun teh ngomong teh banget geus kitu kumaha bari ayo sama teh bapak nyarios naon aku berdua mi ibu tungkul ke masyarakat di Cina pimpin jadi sapi osok lah astagfirullah dia dulu manis lah kita belum jelas seperti korsina set ya alhamdulillah teh kitu salah kita sarua nyabakna saka urang mah hampura bapak ge sarua ngetrakeun si mata ceurik menjadi sakit katingal jadi anak golok jeung anak kumaha waduh mamah jeung bapak keur boleh duangan ini budak ya hampura mah jeung bapak bade dilaksanakeun saban sakali kosong ieu teh teu bingung mah Ustaz dak ibu teh dak mate capek tilu digugah tina pangkulman dikalut disare pangripuhna mak teh jeung ibu kitu geus teu jawab sing naik ripuh teu geus ibu balik ripuh yeuh kadang bapak kadang ya pan ibu teh nya nyeuseuh gegerong ngaikeun baju ngistri kapan ku ibu geus teu sok jawab ku sadayana kudu nama nyeuseuhan gegerong keren ku ibu tapi ku salaki aduh parah ieu putrana korban sigana ieu sok tingali kudu nama ku salaki teh jawab ku sadayana ibu-ibu jawab dina kabeh karemu ku salaki nyeuseuhan ku salaki gegerong ku salaki ngaikeun baju ku salaki mengistrika ku salaki ayo teh non wae dan pamajikan mau berdua ibu mau berdua kalau di mana teh naon sedantarana hiji nangkara dua kadang astagfirullahaladzim lain kadang kadang keun cariosan caruk ieu mah urang Cilampang masalah ki balik di kebon Sumadang kebon salaki teh euy aya bakakak hideung putih-putih jadi pakai kok suruh itu mau ya Allah Allah saya kembali Allah saya kembali gaskeun capek lamun capek berarti kudu nginum heula ceu tadi dia mah sanes nama harudang panitia saya nama ayahanda ki mah kudu aya pokariswet hari pokariswet teh pon ganti ion yang cilang di abdi cemici boga salaki mang ion ngantunkeun alam dunya cemici mah lain sedih kalakah niupan we pokariswet ditanya ku
intruna mah batur mah sedih dikantungkeun ku Mang Ion tapi nah mah kahmiupan wae vokalis we ngajawabna kumaha geus ujang mau ngandeng sabab vokalis we teh mengganti Ionnya hilang. Kalau bisa aja jawabna gitu namanya. Ya mah alhamdulillah we cai heran. Le milarare. Pamali le milarare ari tuna well. Masya Allah, tabarakallah. Emut bangsa dengan kapungkur kalau dihubung yuk ke Ciherang. Geus dari balik ke Ciherang kene wah. Ih, yang dihamba mah salah air putih itu adalah air yang sangat murah. Masya Allahumma sholli wa sallim wa barik. Daraman. Kadek bisi kacana kebel kusadang dulu kadek. Ibu saya hormatan simpuri Masya Allah tabarakallah minimal urang beres saja pandai iman ni apa sadayana urang rubah kaifiah urang sadayana naon atuh diangkawisna urang teh kudu diajar tawadu maksudna naon atuh tawadu teh rendah hati mangga cek urang Sumedang mah tawadu teh tara mawa duit teh diajar tawadu urang teh ka salaki deun garwa kayak gitu kan bahasa nusai beres saja bante mah hapunten bapaknya merna teker terus deh lain di rumah kadang-kadang Masya Allah tabarakallah jadi Sumedang sahau kadua gapok menjadi pemajikan Allah karim budak piton pemajikan dicap begitu salaki kompak sering koplok dia kan salaki wajib koplok bosnya anu nanti bagi mau kudu kuat mental kudu koplok oke ngeuyeuh ngaji sering kolot bukian Allah Masya Allah tabarakallah Allahumma sholli wa sallim wa barik tawadu kapal sabu urang sadayana kapal sanajengan ya kudu tawadu nah sababna ustaz teh paling capek ustaz teh paling dipureusna ibu reusna ya punten kadang-kadang urang wani ngudang deung ustaz setengah 12 penting pedah-pedah jadi anak urang geus we ngahirkeun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehari jelok. Saha di luar. Abi ceminin. Ayo ceminin ya. Cimas ayo cimas. Cidewi. Mudah-mudahan disebutkan Messi lebat ke surga. Kan syarat nak mau tidur. Nu penting mah husnul khotimah. Ayo naon ceminin ka dieu. Pak Ustaz hampun terakhir tengah wadal ngewangi tapi juga kumaha sanes Pak Ustaz itu anak kene sewe ngahirkeun rampet bebejak kadida aing mah teliunyeun ini sanes batur bari ngeukeun doa anak we minta doa setengah 12 penting lamun budak hese wae ngalahirkeun maka cara ka bidang dari Pak Ustaz teh lamun ku bidang hese wae kadareka kapu kemas mana perusahaan di pengajian lamun perusahaan di pengajian kabut jeung ujung-ujungna lamun nyesewai kakare anak cai perusahaan di anak cai aku teh dipang doakeun ku Pak Ustaz mudah-mudahan saurang kali abi lancar kalihna oh siap atuh kitu mah buka tutup petona bismillahirrahmanirrahim. Tak sepi roba kalau geus kita cek. Tadi teh karek teh heran lamun datang si kopi mah robah di wae terserah. Geus kitu teh kumaha? Eta ku ustaz teh dicanak caina dibukakeun duduk nader teh dibacaan doa jeung jampe-jampe. Alhamdulillah. Ditiup ke tamusan jemit mangga gerak anak caina uyupkeun kalau jadi orang kali usapkeun kalau beuteuna insyaallah budak kami budak kalawan lancar. Atur nuhun Ustaz. Yo sami-sami. Ustaz. Mau diwae. Nah, akhirnya cai terada koeng saeutik. Oh,
gading asup kadinya. Tenang juga itu. Sangat kalau aja kisir dari nunjun langsung dari usapin gebrol lagi budak alhamdulillah masya Allah lancar alhamdulillah. Padahal ustadz sampai pulang 5 menit masya Allah tabarakallah. Dan jelas bijaksana nyaguga weda ya masyarakat membutuhkan alhamdulillah. PT ayu kasurupan sehari ulang kurang. PT ayatin kamatan sehari ulang kurang. Ustaz kene wae sok kurang dukung kurang sana guru kurang sadayana jawab cing kali cing kompak sadayana nu ngadosan ustaz munggus mayit ustaz mengurapkeun ustaz motong mayit ustaz ai nya urang ieu aya motong mayit sok urus hadi dia teh babel ka era ku RT motong mayit mah ku bilang ku ustad ari sagala diborong ku ustad ka tahlil ku ustad ari ka ustad mere jarco buku atuh ustad teh ohek-ohekan wae mere sarung urut di rumah dipake salat subuh ngajujur kan maka di sumedang mah wong ustad jujur saya juri eta ustad geus wani disebut juri gitu ada ustad singkat mental ini. Kalau ustad ini disebut juri, lamun ustad juri berarti ibu kunti kerana. Dan tersalah yang pelajaran TPI nah yang diakhir pun tak berpamaget kunti. Jadi kuntinya sama. Oh benar. Makhluk hal. Astagfirullah. Hanya bukti parah wae. Ibu senang rumah tersempurna dukung kurang sarena bahkan udah kurang bisa ngaji Al-Quran alif-alifan di guru kurang sarena lain di sekolah resente udah kurang bisa ngaji Al-Quran udah kurang bisa ngaji Yasin lain di guru sekolah tapi di guru pangawasan resente dukung kurang sarena simbager tak usah dekan insya kosok mere ka ustadna nyaah teu ka ustadnya nyaah naon nyaah mere itu resep resep naon resep nitah ulama ustad ke sagala we ku ustad Gusti Allah ya Rabbana karim jadi saksi ku ustad pantai ka ustad ke 50.000 ustad jadi karunya Gusti Allah ya Rabbana sebenkeun saksi mah dunya jeung akhirat masya Allah sholli wa sallim wa barik hoyong urang kali saleh hoyong Gusti Ustaz Mama cenah mun hari sore pasar ini cari nah apa dicari mah tadi pasar sok bodong arakeun pahala pahalan bawa pak ieu mana kana kumpulan kalau Gusti ieu teh ya kalau salah ibu bapak abah santri muda itu adalah santri yang barokah sering barokah lain barokah tapi barokah nuhun datang teh kopi panas kan mungkin sana dah aja yang panas belah Allahumma sholli wa sallim wa barik palingan sok aya faidah ieu santri buduk ustana oge bu bunga kata ustaz bisa nyebut guru Remontana singkat mental di masih alur. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ya Nabi salamun alaik. Ya Rasul salamun alaik. Ya Habib salamun alaik. Salawatullahi
paksakan ya Nabi Allah bersani membalik sakitu oge alhamdulillah bisa kurang kalau pokok bahasan heula eusina mah kurang dia insya ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah kurang bahasa sakelipir majatkeun urang kadosaan teu ngabahas di antawisna Kangjeng Rasulullah SAW teh berangkatna di Isra jeung dimirajkeun ku Allah Subhanahu wa taala disarkan ku malaikat Jibril numpak ka eta buruk melihat Kangjeng Rasul summa dahwatu summa fasallaitu fi rakaatain Kangjeng Rasul teh di masjid dan Kangjeng Rasul tepan 2 rakaat kelas Kangjeng Rasul kawal di bumina pajaan Jibril maka sumping dan malaikat Jibril dinyanak 2 wadah teu sakit dina 3 wadah di anu pertama nyanak 2 wadah ternyata sawadah tidak teh susu sawadah teh tidak teh khamr cek malaikat Jibril kumapokna Muhammad pekih ku anjeun kodah numana di antawisna ya Kangjeng Rasul nyanak teh susu nu mawi teh susu teh aya urang praktekeun bae kana teh le mineral le di Kangjeng Rasul eta teh susuna kumaha gono cek malaikat Jibril asabta fitrata ya Muhammad anjeun kana kasucian deui Muhammad maksana cenah kumaha Jibril pangna kitu Muhammad lamun sedang anjeun nguyuh kana cai arah geus kangtung anjeun jeung umat anjeun kabeh bakal loba anu tareb marab cacat Kangjeng Rasul kana teh susu geus loba umat Kangjeng Rasul ngakuna anjeunna geus wani minum kana khamr naudzubillah min nya kaitanna terus Kangjeng Rasul teh urang bermutkeun bae Kangjeng Rasul mampah di langit kahiji penakeun Nabi Adam alaihissalam marhaban bi wa da'ani bi khair eta Nabi Adam teh ngadoakeun ka Kangjeng Rasul Nabi Adam teh nyugeumkeun Kangjeng Rasul percis urang cihampal sumping teh ajengan pangasana guru urang sarana sumping oge teh mihimu dongkapna ta ustaz teh 4:05 geus kitu ustaz teh tali bare-bare dahar aca kapan sawe kapal kalau seperti kain kesana kilo di Sumatera kalau di Sumatera dan di Pasian Kuang alhamdulillah kata punten panitia militer main beres selama simkuring teu dahar deui eta mah palinten tos sayogieuna mobil mah kardus asupkeun opat ranginang dodol mobil asupkeun nah usah gitu mah pabejaan bising poho nunggus geus aya nu kitu eceu bahkan sapaina mah pernah paganti jeung kori nah bawa amplop mah teu pangentos jeung kori nah cenah bet kana amplop sagala lamun teu sandina kieu mimba bieu make amplop poe ieu di buit sajutna dinu amplop anu dikalapkeun mah nyata duit moal duit teh mudah-mudahan orang sadaya kumpul di tempat teh saya sanes urang kumpul di tempat urang derek neangan doa di sadayana geus di mana urang boga doa kakarek bakal loba geus kumpul loba dulur kakarek urang bakal loba dukungan di kabehanana perbanayana masya Allahumma sholli wa sallim wa barik Kanjeng Nabi Kanjeng Rasul mampah dinalikan wa penakaran bibnil kholah Nabi Yasa Nabi Isa Rasul mampah penakil Nabi Yusuf Nabi Idris Nabi Harun Nabi Musa Nabi Ibrahim alaihissalam paidan wa mustahil ila baitul ma'mur malihanna Nabi Ibrahim mulyarane ka baitul ma'mur naon baitul ma'mur teh tempat ibadahna para malaikat ya ruhu kula yaumin wa laila sabahuna alfa malak summa la yauduna ilai nu lambat ka baitul ma'mur teh tiap enjing tiap siang tiap pengina 70.000 malaikat terarui dari Masya Allah nyakang kanjeng Rasulullah kanjeng Rasul disana ku malaikat Jibril tos katina jilat-jilatna tina kitab Allah Subhanahu wa taala geunya kumaha kanjeng Rasul dibakeun kieu at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah hari pirang-pirang penghormatan, pirang-pirang barokah, pirang-pirang kasayang kita tetap Gusti Allah kabarnya kieu assalamu alayka jawab ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi hari
kasalamatan. Assalamu alaika ke anjeun hai Muhammad. Rasul tidak egois ibu, Rasul tidak egois bapak, kumaha Gusti barokah rahmat kasalamatan tentong dipasikeun ka abdi wungkul da abdi ngagaduhan umat anu saroleh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Borok teh saupun guru eta malaikat Jibril nyarios asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Dan jangan jarius kanjeng Rasul di pasien surat sabaraha 50 kal sapoe sabet dicanak weh dibuka tukang Nabi Musa jeung Nabi Musa kieu abah maka rodo rabbuka ala ummatika ya Muhammad menang naon di Allah teh seorang laki kultu khamsina salatan fi kulli yaumin wa lailah kan abdi teh merang salat 50 kali sapoe-sapoe. Kalau orang macam Nabi Musa, pergi Rabbi pas aku takbir Muhammad mengikuti jeung Allah nyungkeun di ente itu 50. Jadi gerangan ku Allah jantung 5, di gerangan 5 jadi 45. Uih, dia jadi Musa. Sabar Muhammad ini 45 kan. Uih di jumlah kuatur umat aja. Nya gancang carios kanjeng Rasul wah uih antara Allah sallallahu Nabi Musa salapan kali uihan di gerangan 55 salapan kali 5 sama dengan 45 50 diberi 45 sama dengan sabar Muhammad ayeuna 5 cenah mending uih di jumlah Allah kok ayat salat itu makan jeung Pak Astah yaitu Kang abdi teh isin ku Allah rek dicanak we anu lima teh alam dunya kuatkeun jeung kekuatan umat kami nu kuatkeun bakasuk surga nu teu kuatkeun bakasuk neraka naudzubillah min nya datang ka urang subuh duhur asar maghrib cik abdi rek ngaros salat waktu mana anu paling berat subuh euy isya euy maghrib euy Omor turun, kabeh turun gitu. Berat kan berat? Yuk, punten apa? Berat. Seueur jalmi ayeuna anu mampu ngangkatkeun dua pandangan ngangkatkeun kacur, tapi terkadang ngangkatkeun Allahu Akbar. Masya Allah bisa gede. Imam bapak keur macul, ibu keur ngalamet atau keur di kebun, berwok ada di masjid. Allahu Akbar Allahu Akbar. Kumaha jawabna? Geus adan di wae. Jika teh kadang mohon geus asar di wae, kadang urang mah satos kitu syukuran ka Allah. Alhamdulillah nuhun Gusti geus adan waktuna salat. Maka eteh nih ibu lamun berhenti di sawah datang we adan buru-buru kacai balik geula tong salat di sawah balik geula geus balik tuluy ka kacai geus cai tuluy kieu heula apa sok kieu heula geuningan osok para kieu aja Gusti ya Allah ya Rabbana karim sok ewur model pieu buru-buru kade cenah euy ari kieu teh sontong sok bari ngantung bari diuk we paingan saya keterangan kieu ieu mah kumaha atuh da bapak-bapak punten kiina bari ngantung masyaallah tabarakallah bari nyieun angka 8 Gusti cenah ieu paingan aya kalimat kieu anak ayahnya kencing berdiri anaknya kencing paling kumaha buyut mah buang mulai bari maraton musuhan ya saya nama kumaha sok salik ya mah bari nangtung lain di kumaha ku cai tawa ku daun disinteukan we bapak diberi lain di masuk disintreuk ya mah jadi disinteukan bener gong sekarang teh sebenarnya tak pakir punten praktek nah, kieu aja. Balik kieu mangga jadi capit. Balik kieu posisinya. Posisinya kieu tah, tadi. Bisi salaki kaparangan dekat dieu wartoskeun balik kieu posisinya. Ari mah cenah kumaha Ustaz? Tah. Ari ini mah kieu posisinya kieu biasa. Nah, kieu. Padahal papang teh kapan ditilu jeung santri. Hiji aya papang parawan, dua aya papang menengah, tilu aya papang geus kolot.
Ari papang lagi sareng atuh. Kembali mah pasang ngaos di kuningan eta TV ada di sawer. Aya tos datang ngawer ka dieu mah wae. Gusti Allah ya Rabbana karim eta pangkawan harus boga kahalangan keneh. Ai papa nu geus mangah kumaha ieu sareng. Mulak aduh. Betul. Jengkol. Oh, enggak mau deui na. Mulak. Jeung anehna teh sok dibarengan babaturanna. Malihan sekali mah teh kumaha dilakukeun. Kayak dipiul, katanya bumbu kosong gitu kosong. Masya Allah, Pak Ledrot, yang tadi cai, jika duduk muharib di kamar kosong berpiul, Gusti Allah yang pernah kali, hari papa mau bersolot, telah kumak mak, iya saudara ngawok di sekolah mah. Nama sababna keunang penyakit B, hiji beser, 2 boson, 3 belek, 4 beli. Salengkah 2 lekah wer, salengkah 2 lekah prek. Nugas sekolah tah masya Allah kali itu diatur selaku agama, diatur jadi urang teh ka papa oge diatur kade. Kecuali urang nanti, naon? Lamun dong rawat ieu mah kumaha dong ngacir we di mana karep. Aya sayang ayeuna sirum kompolan. Aya sayang engang kompolan. Kudu di gomrong. Masya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ieu punten eteh nih ibu abdi kalau sok ngubahkeun salaki kana jam 2. Gusti abdi alhamdulillah pada sajana gosok we anu leuwih ngaos kadang setengah kilo kadang sanopan kadang begina jam 1 kilo di anu kajaman ya atuh pern biasa lagi sorangan tadi aya mau isi-isi lagi berikan karena teh pengajian besar sieun guyuri kan Gusti Allah ya mana teh ngapaksa we tulutur ge tulutur ngacai hiji ngalawang pantong ngengikeun kita bisa ada wish kalau dibebaskan bos itu Gusti Allah ya Rabbana karim ari tosna kieu kana musim teuing teh gapok gapokan kitu ternyata kan punten ibu-ibu mah lamun papan aya cai teh saemer di zaman beak bersih masya Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mau pipis? Oh iya saya enggak pakai Bu. Oh iya silakan. Silakan Pak. Pasien-pasien kembali lagi ibu sana hormat dan simri nu hese teh naon ieu urang teh busukna laresna halo nu hese teh busukna malihan masaul aliman nu jadi sekieu ciri jelema busuk salatna aya 2 paling sekali paling harapna hiji emut kana bilangan rakaatna nu kaduana emut kana babacaanna Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
tidak urang tekan itu kan dia tertumpang. Nah, tempona kedua kadieu jeung kaopat rakaat masya Allah pangkat itu pangkat dia kadang perkara anu poho oge anu geus leugit mari ka salat jadi apa? Allahu Akbar. Oh iya duit anu 100.000 teh disimpan dina lemari tingkat kedua handapun lagi. Allahu Akbar. Bener kayaknya sami Allah memang hamidah. Oke mah dibelikan bakso Allahu Akbar. Tapi kemana belikannya? Kemana pokoknya Allahu Akbar Allahu Akbar. Perkara anu hilap oge, perkara anu geus poho oge, nalika salat mah kadang brai apal leres. Dina rakaat mah bukan dina bacaanna ieu engkong nu panjang-panjang urang teu apal. Nu pondok sampurna tur apal tinimbang nu panjang urang teu apal. Berbeda kaki-kaki. Kaki mama rek sholat maghrib teh kemana biar seperti rakaat pertama mama rek baca surat Atin. Nanti ku apa Atin? Apa atuh tadi yang rek incu pas balik ke MBA meni apa pelajaran mahulat sama. Tuh pegang. Carita nak emak sholat maghrib Allahu Akbar. Beres teh Fatihah langsung surat Atin. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Nah, hadir kata turun karena surah Al-Asri kan? Tuh panjang, orang teu hafal. Ganti caritana ku kuya si kukut. Kuya kukut si kukut eta. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la a'budu ma antum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la tepuguh kadituna merentah apa kadenge ku si aki mak lakum lakum dinukum waliyadi nu pondok apa tinimbang nu panjang urang teu apa kalau mengremeng insyaallah. Jadi nu kadua kan imam nu jadi emot kalau bilangan rakaat na sing emot urang mah bingung salat subuh 2 rakaat 2 3 bingung urang teh. Nu pada dikorkong jadi bisa setengah. Salat maghrib 3 kosong kita kosong. Ketara, kita kosong dah. Kosong antara kapul ayat masya Allah kalau dak urang mah kadang-kadang sok bingung ngeres teu. Beres salat assalamualaikum cici yang saya yang bikin TV dia nonton TV nonton film India dinaan TP usum di wae padena we eta ibu punten. Lalu hayang apa film India lagu India mah asal teh sunah teh. Bila mobil lakukeun ieu. Apa tahu ya lo telmani ge gaya mun atul mah garok sih. Masya Allah tabarakallah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Si kajol eta punten si kajol sakali ngalagu dibayarna 7,5 miliar. Sakali ngalagu nah geong 7,5 miliar si kajol. Krisdayanti sakali ngalagu dibayar 30 juta. Dangdan ngelumpur sekali dangdan dibayar ngekeun artos 7,5 juta. Hari ini dangdan saya kabar juta. Jenak mah bingung. Aya keur meuli hasil eueuh ke karasi. Aya ke karasi eueuh ke hasil.
anu guna ikut capret asih Masya Allah bingung banget orang terus saya itu salah pilih kumpul kudu gowing ngasuk ayo di modalan hantu aduh dipanggil jadi lamun pemajikan gowing deh kudu di modalan Allah bersalli membalik percuma keteh gelis nih gelis tapi dipertong banget lain ke salaki tapi ke batur percuma kagelisan teh lain ke batur tapi ke salah dan nu paling seksi salam dunia ke salaki lain ke batur ieu mah kumaha atuh kauleman geus mumbar apa kauleman mah ya kauleman tuh cara barangnya mau geus bareng kauleman teh di salakina ini diheula mapai golongan sawah kalau juga itu orang untuk membeli jauh bisa bahwa anak tiluanna ngapok di 50.000 jadi jowe cek gobis di solebat direbut relatif satu sawah ditulungan ke salaki cek salaki teh mata ngenek motong ieu amat kang geus kolot sing embel kampung tergerbang lah urang apal bobogohanana urang apal nikahna masya Allah tabarakallah sing embel kadinya hei bapak sing embel kena digawe urang nalika hamil 8 bulan ripuh kami lagi kali urang mah can pernah hamil di kayu ieu abdi ukuran 2,5 bulan Eteh mah 8 bulan Masya Allah tabarakallah cekol pagi itu sabulan ngahirang 2 bulan ngarenggang 3 bulan kumu 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan kolotatan noras 8 bulan mendalahir ke alam dunia 8 bulan 10 bulan 11 bulan 1 tahun ayat tahu 1 tahun ayat naon jelema lain muning ka kemogokeun jelema sangeunah lanjut muning yang buat muning tarik ngolong ka abdi Gusti Allah ya aya kalau seribu teh ami ribu renghap lainung capek mah kabina-bina tah kang si anu di kadinya tadi engke mah kieu lamun hamil deui jiwir sila sakit apa yang sudah? Lahir ke bidan kalinya dalam kesalahan. Enggak gitu. Apa yang lahir pun, apa yang lahir pun. Bisa kumaha? Kudu bantuan. Bantuan naon? Nah hujan. Salah apa lu nah hujan deh ngerti. Dajengnya naita bidan datang jam 8 pokna kumaha cek bidan. Neng siap? Siap bidan. Kamu siap? Siap. Kalian apa? Siap. Deta masuk nih, cepilan segera canggih kampung berana hujan. Aisyah hujan ya? Hujan. Si pengajikan di borok bisa lagi sama. Tak kita tengah hujannya kalau kaca. 2 jangan pengajikan hujan. Saat 2 jangan hujan. Bukti jeruk ngahujuna alhamdulillah kilo kali ngahujun ngagedol buanana nganu salaki masih sikian siki kacang, siki jagung mau kali Masya Allah kalau begini borok di pemajikan teh anak rekamana udah kesani gandeng saya teh kabusiaan ini dan ulun naik teh ngahujuna capek terus yang capek ayat kalau sama budak lahir kalau dunia kalau selamat ini nak rabang tidak kurkene terbuat yang mampu jadi incu dan teripangku menjadi ingat kalau wajib ini lagi neng gong isukan kurang tikuncung Masya Allah ih dajengnya nak berkating kumullah dan budak kaya kalah dunia kumagorok nak aku kicil nanti ih udah pahayanya udah paham oleh-oleh atut
Kata budak saha bari kurang jelas diceputan kumaha geus jebrokna eta budak teh tengah ka urang jelaskeun we budak saha ieu nya budak saha tangan ilmu eta biasa dianu kumaha lamun kayan salaki dijingna kursi geus teu berani tanya-tanya acan disuguhan kopi mungun disuguhan cai mungun ku eteh langsung kadeukna kieu ih budak tahan budak tahan oleh atuh geura cobaan gitu salaki bakal leuh moal ngamukna bakal leuwih edan jamin Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik dari ibu jam salapan budak di sana kodok buya lo jempek ka budak jam 12 penting budak di sana wae kodok buya lo jempek ka budak jam 3 janari di sana keneh wae kodok buya lo si goreng bapaknya ya eteh punten si karakos ya sakali sebelum sakali dia getih eteh itu getih sebenarnya dikenyot ku budak mah rasana jadi amis rupana bodas disedot ku bapak nama asum salti rasa satu kapal abdi rasa kali-kali dari ngombe kalau sebabnya sieu keracunan Masya Allah tabarakallah budak gede jebulung kieu sakali getih eteh dikenyot ku jadi anak eteh 10 kawanan nguruk di saudara eteh alhamdulillah mun ku bapana kumaha hukumna teh double dosa itu dosa itu benar ya double ku budak naik 10 ku bapana Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik kembali lagi ternyata sholat teh hese ngan teh urang diajar dan dugikeun ka ieu urang masih kayak diajar sholat hese sholat. Nah inilah generasi penerus santriyin ulah kajantenan siga di batur eta aya sholat maghrib terus gini aya waan masih duaan maka kami akan di masjid mun saya nama biasa nama ngada lotihang teh kudu seueur. Nah sebabna bisi eueuh berjamaah tak eta kate loba pengirannya. Nah yeuh dinya. Masyaallah tabarakallah ceritana aya dua anak yatim jeung budak mora di dinya. Nah caranya Bapak Imam teh sang kadiekan yang lain. Foto ini kita mana dan ceritana macam Bapak Imam teh jadi betul tajam cara itu. Oh jadi foto, kumaha tuh? Baca kumaha ku akhir kolot. Tuh bisa ngora juga kuy. Rojo RT dirinya punya alamat RT. Nah itu kan salah ternyata teh. Lu mau jadi imam teh kali wae, beda betul tajam teh imam teh. Ayeuna mah kieu we gabungan RT kali wayahna RT jadi imam. Kapan teu bisa teh jadi imam teh? Asa bener percaya sebulan kala teh RT mah pimpinan masyarakat. Nah kira-kira percaya mah insyaallah we. Ai sugan rek imaman kala kadal teh nyetrekeun ayeuna. Wah, itu rego namanya amrina teh. Masuk sholawatan di mutoa urang. Bisa urang di sholawatan di mutoa di luhur itu. Di masjid itu sholawatan di masjid. Apa cara dia sholawatan di mutoa? Itu cara dia lepas teh. Yang di sholawatan di mutoa. Di masjid akang ini kalau sholawatan dan wa Allahumma hebel deh. Gesine kumaha ai sugan dari imaman RT teh lain kalakah kieu teh bae ambil bayarna bawa we hadirin jamaah sadayana diharuskan ayeuna kumaha cenah Bapak Imam atuh sumbi ke masjid karsan Bapak Imam teh nuju terangan kumaha sakitu salat maghrib ayeuna diliburkan misalkan jadi libur salat maghrib masyaallah tabarakallah maka ciptalah generasi penerus ya insya pemuda sekarang, pemimpin yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal. Kembali lagi naon hasil tina Isra Mi'rajna, urang tingkatkeun sok urang sadayana. Nu kaduana urang tingkatkeun naon? Kaifiah urang sadayana tingkah laku nu awam janten sae tinu sae dan leuwih sae insyaallah. Sholli wa sallim wa barik. Geus terakhir tadi kieu, engke mah kali-kali hudangkeun salaki jam 2 kosong tara.
Kenapa kenapa usah budak kerja buat baturan tahajud imaman itu salaki sebulan sekali mah. Dan salaki. Ini tahajud. Bapak wayangna cenah imaman, geus imaman wayangna cenah kudu ngadoa. Harus siap atuh kieu mah teu bisa. Mau bapak we. Deuk cerita salat tahajud 2 rakaat kali. Sopan cenah mah. Angkat beungeut di kaki. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Apa antara biasa teh dan tilu aja jadi menurut jingir pecet katukar. Memang mah mama rek mah. Kieu bikin murid ustaz dia tuh di sana mah. Coba tuh gitu. Pecet angkat deung ngubur. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim. Ya Rahman ya Rahim. Dipikir dirasa-rasa, dipakai dirasa-rasa Gusti bener geuning teu bohong. Disaprak rumah tangga jeung manehna teh dalam itu kan Gusti. Bangsa. Teu salah teh najis kudu ngamilan. Jiwir ka pemajang di depan aturan. Di mana ayo? Maka ngadu angkatkeun deui. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Tur cipika-cipiko kali itu nama geus beres. Katu minimal beres saja pakai sabar sakal ibu dan terjadi pemedikan. Mudah-mudahan terjadi salah kita mimpin tahajud insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sajam setengah simpuring payun sareana bagian langkung mudah-mudahan agung manfaatna khusus simpuring atau umum kamal sareana. Hapunten bilih teh menutus lampun ke pahala ngobor sapamancaran sapakan saur nuntut ukur-ukur jatuh undang-undang. Hapunten pondok nyobok panjang juga saur paling bosna. Hapunten disiplin cekap sakitu bae ikan sepat ikan gabus daun saya diampar-ampar lebih cepat lebih bagus ameh kare kana dahar. Wal aku minkum. Assalamualaikum warahmatullahi